kieu weh. Naon marana kode. Kode. Ai buuk jabri ge napas ponok. Napakeun abdi manusia milenium. Duh, milenium kumaha ari maneh? Ngacuk milenium. Bener milenium. Sampingna milenium. Milenium. Tarangna ge milenium. Gelo sia teh lain milenium aya kitu. Naon atuh? Aing lamun bulan puasa ningali hulu maneh anjing jiga samangka. Ari maneh teh urang Indonesia, urang Papua. Aslinya orang dieu tah, orang Cirebon. Oh, urang Blok Pahing. Sok aya ambuhan urang Bau Tarasi. Oh, nya Bau Tarasi. Ikan hiu makan ten. Artina. I love you panganten. Tepuk tangan kanggo panganten. Kaprok. Ikan hiu makan jahat. Artina. I love you nu hajat. Tepuk tangan kanggo Bapak Hajat Ibu Paus sadayana. Ikan hiu makan lembu. Naon Hartina? I love you ibu-ibu. Tepuk tangan nomor rumah ibu-ibu. Ikan hiu makan opak. Naon Hartina? I love you anak-anak. Tepuk tangan anak-anak ibu-ibu itu mah. Ikan hiu makan wibolen. Naon Hartina? Aing itu tadi. Sia gelo atuh. Hiu itu cekali modar 2 RT. Kata-katana nu nyambung jika maneh mimiti. Anu nyambung kumaha? Ikan hiu di atas kotak. Artina I love you nu botak. goblok. Jadi nyambung kata-katana. Terus kumaha? I love you makanya ikan hiu makan tihang. Artina I love you nu pohang. Jadi nyambung. ikan hiu makan keresek. Hartina Ai sia hideung-hideung teuing. banget aing dianggap keresek. Ai maneh adina si boa salosa. Ai atasnya buah samangka. Ai maneh sia teh turunan jelema. Sia turunan siluman eta huntu baru. Sia mah bu bakat ku hideung lamun hitut langsung poek tah. Komo maneh eta jika jelema heueuh hayang ulang tahun niup lilin. Ai budak mah niup lilin ulang tahun. Ai sia niup lilin rajat yang boluna. Pas abi babarengan jeung sia ditilang ku polisi. Kenapa pas saya ditilang? Kamu membawa orang gelap cenah. Penumpang gelap. Penumpang gelap. Babarengan jeung awewe disangka pacar gelap. Pacar gelap. Ieu nganu hideung mah loba kasebut. Kasebut kumaha? Kabagjaan. Kabagjaan. Rek tumaros ka ibu-ibu. Ibu ai hideung teh hitamnya. Ibu mending kehitaman mending keputihan. Mending ka hitaman ca teh keputihan mah atuh. Ai. Mata kahaja dipermanenkeun disemir banget aing mah. Dengekeun. Lamun lagu dangdut hitam manis abadi tepi ka ayeuna. Lamun lagu Sunda bambung hideung sok tanyakeun lamun juru kawin nyanyi bambung hideung burbar pada nyawer. Contoh lagu dangdut. Hitam manis yang hitam manis pandang tajammu. Oh dina kamusna botak manis. Botak mah itu eta herang. Ai bambung. Lagu Sunda bambung hideung. Pan eueuh dina bukuna ge bambung ompong daya. Ya teh nu botak laguna. Kumaha? Gunul pacul tuh. Alah. Si manya botaknya dipacul sangsara bae aku sorangan. Atunya kembae le maneh meningahina. Ye jelema botak teh ngandung arti. Artina. Lamun jelema botak dihareup tandani eta jelema teh ahli memikirkan masa depan. Lamun botak ditukang. Lamun botak ditukang eta jelema ahli memikirkan sejarah. Lamun botak jiga maneh. Aing urut geuring tipes. Paingan siapa? Ibu sedangkan rambutnya penampilan bu. Penampilan kumaha? Ibu upami ninggal pameget, utamina kaum hawa anu teu acan gaduh saroge. Tinggal mah tina penampilan rambut. Kumaha kitu? Ibu lamun golapna ka katuhu, Nya. eta lalaki biasana hirupna berat sabelah. Kumaha? Di mangsa nyandung ke bakal berat kanu kolot. Aya lamun golopna ka kenca. Lamun berat ka kenca, lamun nyandung bakal berat kanu ngora. Ai bukna dibagi dua nih. Lamun dibagi dua, tak eta mah adil ka katuhu jeung ka kenca. Ngan lamun buuk jiga kieu eueuh tanggung jawab. Boro-boro kana rumah tangga hulu diantap muruluk sama. Si an. Ya, ya teh hulu teh ari hulu teh aya opat. Naon artina? Hulu teh aya opat. Hiji, hulu sirah, dua, hulu susu, tilu, hulu angan, opat. Erah. Omongkeun. Setiap perkataan kudu dipertanggungjawabkan. Hiji, hulu sirah, dua, hulu susu, tilu, hulu angan, kaopat. Omongkeun. Hulu teh aya opat. Kuan dilebok sagebleug. Hiji, hulu sirah, dua, hulu susu, tilu, hulu angan, opat, hulu kanyut. goblok. Sia kunyat kanyut di harapan saya kunyat kanyut. Da bingung kanyut bawa bahasa lemesna. Lamun kanyut hayang lemes di kumaha? Ku sia hampras. Hembodian kagok sia teh herang-herang goblok.
Ayo mah kagok tuh dah. Urang ngahibur. Urang sambedakeun rasa kadeuh ka kabingan. Urang nyanyi. Dangat ieu dina raga pertikahannya. Pertikahan. Sanu hajatna Bu saha? Bapak hajat. Paku Suwanta. Tuh. Hah? Kang Enang sana. Kuwu Kang Enang. Mana eta ngaheos nikal bau. Cacakan huntuan baus ya mah. Sok tanyakeun sanu hajatna. Sabun nu hajatna Bu? Anji salus. Saha? Angelina. Kuwu botak. Oh kuwu. Pak Kuwu alhamdulillah rengse nikahkeun putra putrina kan disaksen ku palebe ti kantor urusan agama. Oh jadi Pak Kuwu Suwanta teh lebe. Nu hajatin lebe sia teh nu lebe mah pencatat nikah ti kantor urusan agama. Jadi budakna nu dikawinkeun disaksi ku palebe ti kantor urusan agama botak. Oh jadi eta lebena teh naon? Sia dek naon jeung nanyakeun lebe. Pak Kuwu ngawinkeun anakna disaksi ku lebe ompong. Oh jadi lebena teh ompong. Alah. Sanes lebe ompong botak. Pak Kuwu ngawinkeun anakna disaksi ku palebe. Oh jadi lebena teh wae anjing tah. Sanes kitu maksudna. Kumaha? Aing babarengan jeung maneh. Lo kan jadi aing jadi suci kabeh kumaha lamun anu? Aing geus dipasektomi sia teh. Aman aing jeung sasane. Aman aing teh pernah dituntut. Sok atuh 4 kali mah aing. Dikeun. Kumaha? Intina mah mana apal maksud yang tujuan Pak Kuwu nikahkeun putrina teh bukan hibur ti asmana Bang Bara nu dipingpin ku Parudi Koswara. Parudi Koswara teh insyaallah ending pagi itu pada nyalon dewan. Pidoana ti sadayana. Oke mudah-mudahan mayarna nambahan ke orang Bandung. Geus beak aing. Amun teu nambahan cirikeun. Kus kumaha le? Ye, mana apal maksud tujuan Pak Kuwu nikahkeun putrina teh bukan hiburan. Apa? Cing cirining Pak Kuwu teh beunghar. Oh anjir. Ngan Pak Kuwu lain harti beunghar loba duit tapi beunghar ku kanya jeung ku asih kana jadi anakna. Oh. Lain waduh teh amin. Mane hayang beunghar mah Pak Kuwu. Atunya hayang. Loba duit. Hayang. Boga motor. Atunya hayang. Boga mobil. Atunya hayang. Lega sawah. Atunya hayang. Ponok umur. Atunya lan cote. Pamit-pamit. Ibu bapak sadayana Mang Akeu sok sanaos-tos botak tapi umur hayangan panjang urang sampai doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan Mang Akeu dipanjangkeun umurna kalayan diponokkeun napasna. Kan ai aing huk atuh. Eta kilo mama teh kudu ngajago sia teh dipehan ge bakal pae sorangan. Ngomong-ngomong panganten maneh kabita ku panganten. Atuh kabita le. Hayang jadi panganten. Hayang. Ieu panganten disayogikeun katuangan sakitu seueur teh ngaku panganten duaan. Anjir. Maneh menjadi panganten beuki kana daging hayam. Atunya beuki. Daging domba. Atunya beuki. Daging sapi. Atunya beuki. Cin teh. Atunya beuki. Ci kopi. Atunya beuki. Ci susu. Atunya beuki. Ciki heme. Atunya beuki dan cote. Pahit nu kitu mah. Ye. Salila aya saya nu dihalalkeun ku agama jeung dari agama tong nginum nu lain-lain. Maneh tara nginum cik heme? Tara. Tara mabok? Tara. Gelut? Tara. Sirik? Tara. Pidik? Tara. Jahil? Tara. Aniaya? Tara. Salat? Tarsok. Goblok. Ai tarsok teh aya tara aya osok sareng salat teh kewajiban ku umat Islam. Kewajiban. Yakin salat teh? Kewajiban. Zakat? Kewajiban. Puasa? Kewajiban. Jarak ke Arab? Kewajiban. Dulu kan butuh? Kewajiban. Nalaman susah? Kewajiban. Perkosame? Kapoekan edan teh. Nanya teh narang cag atuh. Jadi aing kapoekan. Aya mek waing dikeureuy. Hiburan. Hiburan. Sampai meh jang panganten jang baru dak leutik heula. Ulang hiburan nyanyi budak letik. Budak letik. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kurang gede. Kurang gede. Bayawak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kurang gede. Buaya di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kurang gede. Dinosaurus di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Kurang gede. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kurang gede. Gaya nu aku ageng di alam nyamung Allah Subhanahu wa taala. Tepuk tangan ka Mang Akeu. Teu sangka anjing babaturan aing nya ge cacat bisa ngomong kitu. Aku mah kitu. Kiai setayang. Kita tarang aing hayang reuno. Beda main di Cirebon mah panas jadi palal ka rasana teh. Urang panggil lah. Ngahibur. Sahamnya kana. Pengasuh calung Bang Bara Uku Hendarto. Uku Hendarto anu leumpangna cacat ieu. Ye dulurna seniman unggul. Mana teu sieun ku Parudi? Ya lewat aing mah. Ku Pak RT. Lewat. Ku Bapak Keamanan. Lewat. Pemuda di dieu. Lewat. Ku Bapak Hajat. Lewat. Ku aing. Nah lamun ku sia sieun. Anjing da deukeut eta anjing ngaju kieu goblok. Panggil urang Uku Hendarto. Urang MC. Bahasa Inggris. Bahasa Inggris.
Bahasa Inggris jagona. Yakin mana bisa bahasa Inggris? Bisa. Latihannya geruang dia bahasa Inggris. Bahasa Inggris. Selamat pagi. Good morning. Selamat siang. Good afternoon. Selamat sore. Good night. Selamat malam. Good night. Selamat mandi. Good jubar. Goblok. Jam hiji. 1 o'clock. Jam 2. 2 o'clock. Jam 3. 3 o'clock. Jam ruksak. Ukrak o'clock. Bahasa Inggris hiji. 1. 2. Wawan. 3. Kiluan. 4. Opat parek gapleh lerek remi le. Mun bisa mah kiuh-kiuh pot 1000 yuk. Judi saya teh menang belegu. Batuk nyaan eta. Batuk nyaan. Khawatir mana jeung gering. Jadi bayaran geus beak batuk kayaknya. Bejakeun ka Parudi, lamun tambahan ieu mau diparatkeun. Urang MC. MC. Siap lah. Uko Hendarto le. Uko Hendarto panggil. Saha laguna kumaha? Laguna Parawan. Ya jadi urang jadi naon? Duet. Mana jadi Rika Rapika lah di Bandung mah. Ya. Urang wa Uko bejakeun. Nya Laguna duet. Nya sateh ngomong wae. Duetnya duaan. Palan. Engke mana jadi Rika Rapika. Mon. Urang Uko. Mon. Bisi poho. Urang Uko. Mon. Maneh Rika Rapika. Laguna Parawan. Bejakeun bisi poho kan haja. Hah? Aing podaran sok. Ada lain ngoko aing kita ngemse teh. Sok ka ditu. Sia wani teh gelut ka aing. Mana ngajak gelut? Bener aing mah. Yakin wani? Yakin. Wani ka aing, wani. Henteu. Sieun Sok bejakeun aya peurahan. Bisi poho bejakeun urang wa Uko. Wow koya. Laguna duet. Nya mon mangga. Bejakeun urang mah kaul. Nya mangga. Kaul mah bae teh dibayar oge. Mon mangga ya siap. Eta bisi poho. Nya kok sateh. Grupna Bang Bara sateh bejakeun. Nya tang. Pingpinan nyalon dewan. Parudi. Omong ke naon mana leweh? Naon sia leweh kunaon? Era ieu atuh aing ngomongna ya. Era maneh? Era. Sing senyum ka hareup. Adeh. Anjing juga aki-aki lemong sateh. So panggil lah. Ku bahasa Inggris. Ku bahasa Inggris. Punten adi ngamsi anak ku bahasa Inggris. Okay, ladies and gentlemen, yes. This is a representation of our traditional music and then promise Japa. Anjir. Tepuk tangan kau Mang Akel. Atuh. Teu sangka mana bisa bahasa Inggris anjir. Naon hartina? Nyeta aing ge lebang teh nyaho. Anas aing sia teh kagum tepuk tangan ditanyakeun hartina gibas ku aing. Aing mah tina kueh kongguan. Sakali ewang nyanyina. Lu kumaha laguna teh? Parawan nama cek urang. Mojang nu tacan rimitan eta parawan. Cek sa teh. Cek maneh. Ai cek maneh kumaha? Sakali ewang botak ompong bau kelek sia teh. Kumaha? Urang sakali maneh sakali. Hei hulu botak sia mah eta keled. Imah ngontrak. Jeung sia. Naon? Imah sia mah ngontrak bau leutik coba lapan nu nagih goblok. Aing mah ngontrak ngimankeun ka pamajikan. Leuletikan bisa mangontrakkeun coba sia dina seni saumur hulu. Aing ngajedog jeung mitoha. Aing mitahna bogoheun Sia edan mah nya mitoha bogoheun pan pepotongan aing mitoha sia teh. Atuh kembae da. Biasa teh ujang jeung mama tong hitungan teh. Kumaha laguna teh? Parawan. Urang sakali maneh sakali. Mojang nu tacan rimbitan eta parawan. Cek sa teh. Cek maneh. Ai sia naon gawe? Kinya sakali engke salira sakalinya. Nya. Hidup cing hartos. Mohon. Sakali. Siap. Saur aa. Mangga. Mojang nu tacan rimitan eta parawan. Oh, atuh mun tia tadi. Naon? Teuing. Parawan. Rapawan. Parawan. Rapawan. Rapawan. Da parawan. Da botak. Jadi aing nu salah. Siap lah. Oke. Mojang nu tacan rimitan Eta parawan. ratu jero rumah tangga Eta parawan. hayang dijetot. Mana sia? Pokona eta parawan. Ha, kumaha kitu? Dengekeun kata-kata ratu jero rumah tangga geus teu parawan. Ngaran ratu di rumah tangga geus kawin geus teu parawan deui. Oh, cek mana tadi parawan? Eta mah nu tadi ompong. Oh, geus teu parawan. Eta mojang nu tacan rimbitan Eta parawan. Presiden Indonesia. Geus teu parawan. Sia ngerakeun ieu teh di Cirebon penyerahuan. Presiden Indonesia Bapak Jokowi. Presiden urang sana Presiden Indonesia belegu. Aku cek mana tadi geus teu parawan? Eta mah nu tadi. Baonya Presiden Indonesia Bapak Jok motor Jokowi. Bapak Jokowi. Bapak Jokowi. Mojang nu tacan rimitan Eta parawan. jegoti nyusa dunia Bapak Jokowi. hayang dijetot. Nah, sia. Jengkel tuku.
Ibu bade es gosrok. Saya teh kumaha mun dina sabatu ti kotok jelema. Sebetulnya ge beuteus eta pan urut lebaran. Ti kotok jelema lu eta ti kotok parudi. Kumaha? Eta nanda. Teh gotinya sadunia mun baheula Muhammad Ali. Oh Muhammad aneh. Muhammad aneh no saya mitoha aing. Ojang nu tacan rimitan Eta parawan anu sok maling kalapa Muhammad Ali. Sia edan. Manya petinju saya maling kalapa anu sok maling kalapa eta mah monyet. Eta mah nyemot Monyet, nyemot monyet, nyomet nyomet. da monyet. Cok lah bisa ini langsung. Ojang nu tacan rimitan Eta parawan akeu ganteng mirip monyetnya cek aing pele balus aing mengirip monyet. Karunya monyet geus kirang waos. Bahaya tuh le tong ngahina masalah huntu. Ibu pas abdi ka dieu era ningali huntu dina heunteu. Bener. Beak ini teh ka dokter. Heeh. Meuli cairan penemu gigi. Mana meuli cair bermugi? Mahal dibeli. Terus? Eta cairan penemu gigi salah make. Heeh. Kuluna dikakemukeun. Iya. Kalau dipake omeh ku pamajikan. Majikan mana kumaha? Rangeteng nih. Anjir. Kacip eta pamajikan tempo dipake jiga Simpson nya ngaheang. Bisa edan. Kurang hiburan ah. Hiburan ya. Mana bisa silat? Nah, gitu. Di Cirebon mah pengembangan seni tradisi teh keur dikembangkeun keur digalakeun. Tisok silat kumaha? Mana bisa Contohan heula. latih ku urang. Contohan heula. Mangkole nek ngalatih gocap ditambah. Tisok contohan heula lah. Ngaca ieu teh pamukakeun. Beura. Naon eta minum bola? Heeh. Kaki itu penyakit diabetes lo bang minum sama di jalan lo baki. Urut contohan. Tisok contohan deui. Goblok emang melarina contoh aing mah. Ih, hade euy. Lalah lain merek sia tonyok-tonyok siku-siku tajong-tajong sudi paduli tonggoreng ngerapat modar aing syukur Nyan pageuh. anjir Iya tuh hese. aing mun di Bandung ngalawak jeung ngode di kieu tanya Iya pageuh. pas dibuka ku aing ada bodo-bodo teh sudi Paduli aing mare kieu we saumur hidup sok. bae we aing Aya pageuh. sudi Bae we aing. Bah hese le hese. Hese nyan. sia dimaksa Ih da bodo-bodo. nya cek aing ge sok ngahormat heula ka hareup kapal itu seueur penonton kapengkar para nayaga dia ka AA nah ya ngahormat ka jelema malin ukuran jajahan batur beunghar aing sangsara batur kasep aing goreng mun maneh hayang dihormat ku batur urang kudu leuwih hormat ka batur goblok sok ngahormat sok ka ditu sok ka dieu ya sia edan sok cek aing mah budayut kahanap mah kaluhurna ku hulu domba tuh apalkeun hiji tonyok dua siku tilu jamret opat tajong apan tonyok siku jamret tajong tonyok siku jamret tajong tonyok siku jamret tajong tonyok siku jamret
jamret tajong normal 1, 2, 3, 4 silat aing nu milan pipiluan milang sia teh 1, 2, 3, 4 maneh mah silat urang nu ngitung 1, 2, 3, 4 7, 8, 9 hormat gerak dah adik mah yang ngahormati dia itu aya tentara tos digentos di kapungkur pundak pakai darah sok ngahormatilah hiji tonyok iya eta gerakan HD 2 3 4 eta hiji 2 3 4 hiji 2 3 4 hiji 2 3 4 tuh bah kapat tuh bah kapat tepuk tangan ibu bapak sadayana kanggo penonton iya silat tes gong lagi gong nata kok heh emang itu kangkung kerak kieu sih teh gong rek diletakan geura gongna bae ponok iya enggak penting silat kan silat mah kudu spesial gongna kung geunaheun bae penting sama silat kulantaran eueuh bae gongna ponok maneh moal amak moal kaduhung oke urang kenal mun cek urang pak tumbang dongpak dodingkeung ngahormat maneh pak tumbang dongpak dodingkeung gongna ponoknya oke pak tumbang dongpak dodingkeung mal amak gongna ponok hah yakin mal amak geus sangka maneh soleh anjir pak tumbang dongpak dodingkeung nyaan itu mal amak yakin benar malah emosi ka oke siap pak tumbang dongpak dudingkeung bae gongna ponok naon wani ka aing lamun dina lele ieu teh nanti indukan pak tumbang dongpak dudingkeung yakin moal amak ya oke siap pak tumbang debak dringkeung tingkeung alah rana eta rana perem rana ida belagu lamun aing main di laut moal kapuluk sia teh ai sia rek silat teh keuneuh heureum teh serius teh oke silatnya tapi kepakaulan ti Mang Akeo tepuk tangan kanggo orang Cirebon pak tumbang dongpak dodingkeung sateuacana Pancasilat dikapayunkeun cobi yai pangyanakeun lacai yai mangga Kakang Prabu sumbang sorana nyangakeun ieu caina nanging caina teh karageragan ku tai beurit yai ieu teh kacaksalkan tai beurit mohon sanaos kitu katampi yai ningan Kakang Prabu teh tamarakan yai cai teh tiis geuning yai simpen heula simpen kakang deui yai ada lain sakalian asana mah di nu hajat ti pasihan cai teu haseum teu amis simpen yai mangga sakedik deui alah lain sakalian atau seungap yai mangga sakedik deui aya bahan di banyurekeun tuna yai teu mangga sakedik deui ada urang simpen di dia pilih dibanyurkeun kalau untuk dibanyurkeun ku aing teh tadi ya cari aman ya tuh di banyu sia gelo aya dendaman sia teh pak tumbang debak dodingkeung bang pat ati
pong bang pak ating pong pak tung ting belang dong keng cekap yai nah oh hilap yai patung bang domak dodingkeung bang punghid siapa pakai tangan panjang ini bulu kelek kemana karep gelo siapa patung bang domak dodingkeung mas bapak katimbong bapak katimbong tribang bapak dongkuk 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 mbak di mana-mana ge setekuk mah hitut cek urang tadi mana gong ponok moal amak wah setekuk gongkuk teu geunah gong ponok teu geunah hayang kumaha panjangan ngomong tadi panjang panjangan yang hapra juga duit geus beak mah nya patung bang domak dodingkeung was bapak katimbong bapak katimbong tribang bapak dongkeung 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 sok tialikeun kenang mah ya gongna ganti sila sana katahiyat sana sepatosna gitu mak patung bang dongpak dodingkeung bang katimbong bang katimbong patribang bang dongkeung keung gongna nya oh make leho eho ya. genep kalinya genap kali siap siap mah kabeh pagi bang dongpak dodingkeung eta genap kali we cukup anjing kumaha di alam dunia mah hukum karma terjadi orang nyen kagorengan ke batu datang kagorengan leuwih-leuwih nyen kahadean bakal leuwih-leuwih datang hade cek rasul tadi na Quran siap siap pagi bang dongplak dodingkeung katimpong bang pak adi cari katimpong bang pak goblok aing bapak katimpong aduh aing beungeut kaskeun katimpong bang salah le pagi bang dongplak dodingkeung kade satetong katimpong bang pak nah bapak katimpong amit-amit da katimpong bang pak katimpong sia katimpong bang pak teh nya katimpong bang pak amit-amit bang pak katimpong bang pak katimpong amit-amit aya ngomong jeung saha menurut sidang isbat para kiai yen pas kubu Suwanta diantos kanggo abdi seepeun artos kanggo wih ka Bandung sia teh kudu isbat heula minta ongkos mah upami minta ongkos kudu ngaduan hilal datang sia ku artos pakuwu pios 50.000 upami ku beas 2 kilo satengah eta mah pitra goblok pitra eta mah mun kitu tah pakuwu beli bade nganggo sodako mangga tambahan 50.000 pagi bang dongpak dodingkeung eta genep kali we nyale langsung bapak katimpong berimbang bapak dongkeung keung oh iya siap kalau ulah ditulikeun ah pakuwuna ge tajan kapayun pakuwu mangga diancas itu kapayun mangga depan pakuwu teh pakuwu Suwanta mohon lanjutkan pembangunan Anda semoga terus Anda sehat selalu dan pada ke mana bu? Oh mohon pada riungan mangga sok bu mangga atuh-aturan udah jumpuin ka Pak Dedi ojek tulen Dedi Mulyadi lain
Pagi blang, dongpak, dingkung. Aina ya, siap. Gua nak kali siap, serius. Pagi blang, dongpak, dingkung. Bang pak katingpong, pak duding blang, bang pak dong keng. Dan anjis, kadung deku aing. Kuat kak, keng. Lek aing ya. Sabaraha keung mana? Genap 12 keung. Si anjir. Cecakan huntu geus korepok mah. Patung bang. Coba dudingkeun. Bapak katingpong patuh di bang. Bapak dong keng. 12. Dagalakeun. Sakumaha atuh sia? Katanggung sama teu nepikeun kana dadar gulu. Hayang kumaha? 2000 keung. 2000 keung. Patung bang. Coba dudingkeun. Mas, bapak katingpong patuh di bang. Bapak dong keng. Alah keng aduh keng alah aduh alah aya naon Asep Atuh sah naha kesen segelo sa tamu kita ti pelaya cokot sangarana alam nato laka sodok mana alam marakayan alam badut alam laguna baik hadirin sekalian sebelum tampil para artis menyanyi kami panggil sang bintang tamu halo lewat sebelahku dukun nakeun ka panganten mudah-mudahan si janten panganten anu rumah tangga sakinah mawaddah katul warahmah jeung ageng milik mohon hatur nuhun pisan Bu mudah-mudahan Ibu mohon mari Bu hatur nuhun Bu name ti saurang Bu ti pun bapak ti pun lanceukna sareng pun anakna kubea serius 2,5 kg mah eta mah Pitra ieu mah Sidakoh kanggo urang kali yatim piano aya yatim piano teh nyaeta budak anu teu boga grup elektron mana yatim piano naon teu make baju siapa mun make baju teu keunah hari gede siap sok nyakeun satu buah lagu bah dukun teng dong teng alah gagara heula aing ngabodor mah kudu cepet jang masih aing teh nyanyi aduh siap langsung weh oke alam lewat sebuah lagu bah dudun orang sebuah lagu bah dukun teu kudu dimusikan eta euy ku ieu we kudu ditemungkul oi cok siap kenang ada mbah dukun sedang ngobatin pasiennya awas wow konon katanya sakitnya karena diguna-guna cuman ini kentar ke wow sambil komat kamit mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien disembut sia gelo pancek mana aing bagian nyembur sia teh nyembur asup kana sungut pancek mana urang dukun mana nyanyi aduh akot kasup kana sungut maksud aing diasupkeun kana sungut teh mudah-mudahan waos janten deui ada bah dukun sedang ngobatin pasiennya konon katanya sakitnya karena diguna-guna wow sambil komat kamit mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasien nuhun Ibu lalu pasien disebut ibunya jadi wele sembur Ibu kilang 25 nah sih teh nu mere mah saikhlas nawe nuhun ibunya saikhlas namun bisa 50 lempeng naon sia yo wae nyebrot aing naon sakalewang sia mana nyanyi goreng suarana paduli aing goreng ke pula aya wa iding ada bah dukun tong nyanyahonan aing wa iding teh mang urang pagawena dukun ai dukun lu ngaranan sia ada bah dukun sedang ngobatin pasiennya
sok Bu tong macem-macem Bu ibu tong pipilun kena rumah tangga batur rek goreng rek haluskeun ya aing mata 4.000 ya mana ya eta botak empong nah naik sia ya aduh sia kana duit dipoki anjir aing maneh kanu mere duit teh kalah karek diperkosa sia mah silaturahmi yang kasih mama nuhun mamanya manon manya cing engal umroh nah sing beunghar sing beunghar sing jadi jelema juga lama sangkan diharkan batur ya duit nasakuan ait tuh aing kumaha tak kuat teh hijikeun geus beak bayaran sok teh sambil komat kan lain tadi ibu aduh sing aduk anak tere ai kasih botak tak tadi sakalian jadi ngaganggu kana selah hanya gocap ya mulai gocap jok sakuan gocap sok pisakeun da siga mah bangsa sok langsung teh sambil komat kami sambil komat kami mulut badukun baca mantra dengan segelas air lalu pasir mereka mana Asia mereka mana omong nitah nyanyi sama tapi ngeganggu langsung kumaha sambil komat kami mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasir tak kaya kayak gitu tadi ngomong atuh teh sambil komat kami mulut badukun baca mantra dengan segelas air lalu pasir mereka mana siapa botak hop kurang Cirebon tatangga sih teh siapanya di lumur batur rek wani ngabura iya budak batur dia mama siap naon langsung teh sambil komat kami mulut badukun baca mantra dengan segelas air putih lalu pasir tak kaya kayak gitu itu tah no tadi unek bere duit tadi ame tengah ganggu karena selangan tay panganten amun kira-kira ngunapek paksakeun panganten non panganten juga agim non panganten mudah-mudahan panganten pamengget cing bagja panganten sih mau didoakeun da ceungeun ke canyawer apa deh beda tah ieu mah bos benten ieu mah benton dia mah bos diuk mana di dia goyang domret goyang domret goyang domret goyang domret non bos jangan bosan didoakeun cing tere angkat ke tanah suci amin didoakeun cing beunghar pisan amin didoakeun istina anu ngora jeung nu kolot cing rapi beleguk adik tengah wayu si bapak eta mah tengah wayu tilu goblok cenah didoakeun cing langkung bagja jeung mulia di dunia di akhirat amin anu teu nyawer 100 ribuan moal didoakeun moal amin urang mah ayeuna mah ridho keun bae teu dihijikeun gedek dipisahkeun tak ieu wungku anjing ngabodor bareng jeung bangsat teh lah siapa cacak komo lamun jadi pejabat boga hak masing-masing sanu narima duit lain we duit belum kesudi aing rajoyan jeung sia aing naha aing balik tah nama jeung dek balik punten ka bapak keamanan aya bagong kabur disyarat ayeuna goblok aing serahkeun tah tadi penta diserahkeun ke maneh teu gugat cerai ge aing pasti bakal nyerahkeun jepe tong gandeng aing salila rumah tangga jeung sia 3 tahun lain meunang kasenangan buduk ka goblok 3 tahun rumah tangga jeung sia resiko 35 ngalentur nu ngapeuting goblok eta mah kabeuki aing sia ngomong teh goblok aing balik tah mangga wilujeng angkat balik aing hatur nuhun balik aing angkat balik init aing balik init alah sia balik alah balik Pak Kuwu assalamualaikum waalaikumsalam Pak Kuwu mangga alah balik hehe alah era eta leungeun era alah balik mana gelo teh jauh-jauh di Bandung minta duit alah balik alah mending lila era nuhun ibu
Itu si Bapak. Atuh nuhun Pak Kubu. Didoakeun Pak Kubu cing sehat. Amin. Didoakeun cing tong kasep dan duitna 2000-an. Ibu Kubu pada nyawen. Doa. Lu kena atur harmoni duit 2000-an. Lu penting mah ikhlas dari gede-gedena. Kok, maju. Kok, ayo. Kok, sali. Kok, dia. Mungkin balik. Kok, ya. Oh, Pak. Tadi lu, Pak. Tuh. Kita sudah lah ya. Kalian beras, mana beras? Nih. Itu. Aku lu. Ya, Pak. Bukan ya. Oh, bukan makan. Bukan lah, kamu aja. Oh, garong. Jangan garong. Kamu aja. Dipikir. Oh, mon. Kereta lain kumpul. Kereta kita buka mobil buka ada ya. Ayo kawan. Jangan minta yang lain kawan. Dunia kau apa amalan Sultan? Mari ia telah nuang obat. Jangan bodoh. Pak, kami buka. Mohon saya ya. Kita sebelum belok. Oke, siap. Mau capek. Ya, kamu boleh kasih aku. Oh, ayo kayak ini. Oh. Ya. Juragan bos. Bos, assalamualaikum bos. Waalaikumsalam. Bos, kedah cepetan kakak. Doyan dong nih. Aku nuhun mudah-mudahan di kali pertama kemarin. Ini saya sukses kalau udah di saya Amin. Amin. Sementara silakan mohon disuruh dengan dia ampun tidak saya kira-kira pakitan mohon atur nuhun segala para tenawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangos salajengna mangga diaturkeun. Atur nuhun. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Bang Bala Grup.